Ayo bare Thomas seungit, ayo nama jadi bau gitu. Geus ulah ngomong nanaon ya aya juragan sepuh. Ngomong kenal. Bapak, mun atuh engke teh Kang Kusumah teh pasihan ka meja hiji mah. Nah, Eta ka meja nan geus dekil geuning beheungna. dihaja. Ai jelema beunghar mah mamang nak kitu. Naon dihaja teh? Dengekeun jas teh eta keneh. Ari jelema beunghar mah ieu jelema gagah sakali nyieun jas teh 18 setel nu kitu kabeh. Lah, Matakeun nya sarua kabeh. Dasar jelema colol mah tuh kanyaho. Ai jelema beunghar mah kitu sakali nyieun ka meja teh 20. Nu kitu kelirna kabeh. Sarua. Nya, Kotorna sarua kitunya yeuna dakian beheungna sarua kitu. eta mah keur kabeneran, kamari ge salin, lain eta ka mejana mah salin. Nya nyahoanan ari bapak pan abdi pamajikanana. Pugu sidik rek disesel ge teu meunang ta ka meja teh. Teu meunang sabab eta ajianana kudu kitu. Ajianana teh teh bisi teh nyaho. Ulah payunan mertuana mah. Ye. Sidik dengekeun ye dina beheungna teh daki naon teh Kusumah teh. Lain daki. Naon? Apan manehna teh boga servis mobil. Heeh. Servis mobil meureunan eta teh ngabenerkeun ka pagawena. Teu nyaho dina leungeun aya oli. Kan abeuheung baju. Oli teh teh. Oli teh teh. Ah, inuna beheung maneh mah daki geuning eta. Ai kami mah daki mah jelema ganteng kitu mah nya make jeung nyebutkeun ku oli segala rupa ku daki segala rupa. Ye. Setelan imah mertuana nya wae. Dengekeun. Entong sok ngomong-ngomongkeun goreng kami nantu ka Aden Kusumah teh ye dengekeun sakedeung deui ieu mah ditingkat ye. Ayeuna pan keur ka Tokyo manehna keur nyokot di setelan ieu cenah mobil. Mangkaning mobil nu anu karasep mama teh anu beureum teh. Beureum urahay. Bade beureum bade hejo gada seueur mobil mah. Ajarkeun ditingkat. Nying pageto mana geuning tuh kalah ka ditunya ku awi imah doyong. Itu si Nyai. Kapan nyebutkeun lobana duit teh duit encek encan ditukeurkeun. Naon ari duit encek? Hah? Naon nya ari Oh, duit encek? encek paragi. Hah? Kateuing atuh naon cing kancing bab mama. Terang duit cek teh nu kumaha cing. Ye, ai duit encek teh anu disebutkeun naon nya? Cek duit Cek cek. teh eta teh diduiteun lamun ditukeurkeun ka bank meunang duit. Eta teh. Nya, tapi lamun Lamun bogaan kitu nu kitu duit eta cek. sabreg-abreg eta dina tasna teh. Cek hungkul. Duit encek kabeh. Cuk saha? Kapan mama ningali? Jiga kumaha cing. Aya nu beureum, hejo, rupana teh. Naon nu beureum mejo? Ya, tong sok kaborong-borongkeun da Mariati mah pamajikanana. Dipariksa tak kantongna ge di jero nauhna naonan kantong melendung teh pinuku kertas teh puguh we geuningan. Pan sok dibabawa lamun dek mandi diasukeun bisi kumaonam. Oh, Dina naon ini eta dina cek tas teh. diteuleun. Nah, ya rewel ka bina-bina kesa kedeung deui geura datang. Nyancek meureun teh mah disakuan. Oke, sing percaya, lamun teu percaya ya ulah ditanya deui. Lamun ngabohong, Mariati mah teu suka dikawinkeun tak kadinya minta diserahkeun Mariati mun ngabohong. Ye. Teh geuning tuh. Kak. Tuh. Ala eta Aden kunaon eta meni ingkut kitu. Oh, itu mah tingali. Aden. Di dia ligina di dia. Jadi kan kali Aduh eta geuning meni dibungkus kitu kunaon eta teh sampean? Diguling mama. Diguling. Ai mobil anu mama teh anu beureum. Salah nama kieu itu mama. Abdi teh ngabantu mobil. Anu ti Tokyo teh Tokyo. Sumuhun anu beureum teh ka hoyong mama. Nya. Dugikan di jalan teh ditenggar munding. Mobil teh. Nah, Diguling mama. mobilna. Muhun. Nah kurang ajar teh nya mending teh tah. Dugikan ka abdi kaki gini kana motor gitu. Eta untuk kebutan. anak apa ku mama kebutan. La ilaha illallah. Munding anu neungar mobil. Sumuhun munding. Gusti. Eta teh kacida neungarna. Sumuhun mama. Munding edan meureun nya Den. Muhun munding nuju diudag-udag ku munding Edan. deui. Kumaha? Ya mak pan ai munding mah teu kop ningali nu beureum-beureum. Oh, Kan ningali mobil beureum sabeleun matak ditubruk teh. Oh, Jelas ya mah. Jelas munding ya mah. Munding nu ngewaeun kana mobil beureum. Matak mama mah tapi tiba heula ge mung boga munding da eta nyewa kana mobil beureum. Ulas beureum. Nah eta ka hoyong mama hoyong mobil beureum. Kawitna mah abdi teh bade ngabantuin mobil Blo Sapir. Rupina
cetna aya nu bulau sapi. aya mama teu percanten mangga ngiring ka Tokyo iraha mama upami gaduh artos dongkap ka Tokyo. Sumuhun aya mama mah teu aya deui nu seneng kana mobil mah aden nya. Sumuhun. Hiji mobil anu kelirna beureum, Sumuhun. kadua anu kelirna buluh hiris kitu we teu aya deui nu sanes. Nu buluh hiris. Nah, itu bulu hiris kumaha mobil bulu hiris? Nya kelirna buluh hiris. Aya nya. Ya atuh. Ka adennya den. Sumuhun nyondong seueur ibu. Eh, Ayeuna oge sama lima anu beureum teh seueur di alat-alat besar. Parios anu saha cobi eta? Sumuhun. Cobi. ai ke sanes aden ieu teh kumaha ieu teh atuh salajengna ieu keun heulaanan eta perkawis mobil mah gampil heulaanan. Sumuhun. Ieu aden urus heula ieu eta kasaleo meureun. Sumuhun ti guling mama duikeun ka abdi teh ka kotakan. Aduh, mundingna kumaha mundingna? Mundingna mah teras lumpat deui. Lumpat. Sumuhun. Jantan munding mah teu meot Munding mah teu kumaha-maha munding mah. Tos neunggar sedan teh tah. Teras lumpat deui abdi we ti guling ka kotakan. Ai mobilna Mobilna mah ringsek ngagoler di kotakan. ayeuna teh aya di mana? Sumuhun. Aya di kotakan di ditu. Sumuhun. Di sawah kan? Sumuhun Gusti. di sawah. Di sawah cenah geuningan Bapak. Di kotakan. Angkat teh ka ditu Jung. Jung ada tuku bapak resep kena mobil beureum. Ulah. Diangkat na aing teh derek kabina-bina teh ka salaki teh kudu mangul mobil. Kudu boga pikiran Pedah we mobil beureum ruksaknya. Atos kumaha aya nu nungguan di ditu aden? Sumuhun aya barudak di ditu teh, budak akon. Jantan aya teh maksud abdi teh kieu mama. Upami mama ngagaduhan artos simpenan, Itu. ku abdi teh bade ditambut heula. Enjing, digentosan ku abdi. sanes kanggo. Kanggo eta ngangkat mobil. Margi abdi teh parantos hubungan sareng derek. Mobil Oh. derek. Alat besar. ageung, Sumuhun, alat ageung. Sumuhun eta alat-alat ageung. Kedah digaet Sumuhun diangkat. sumuhun. Margi diguling. Nangkarak aden ngegulingna. Miring. Miring. Aduh, untungnya jantan maksud kumaha aden teh? Ya masa upami mama ngagaduhan simpenan atau mati ibu. Aya. Abdi bade nambut teh. Aya. Ah, sabaraha. Aya we kade garata si obet nu yang pilih aing mah. Naon ayat aya di mana Den? Di mana aya teh? Katanya aya nu sinten nu. Keur mayar hutang ge can sumpon. Aing ngomong teh paruh daek we. Injem heula engke jadi bayar ku aden balik di Tokyo. Sok dikeun aya, tong sieun atos mah aya. Ci sok dikeun heulanan kita. Ieu teh aya cenah aden, ieu teh kanggo bayar sametan cenah. Oh, perkawis eta mah gampil, Bu. Digentosan ku abdi anjing. Pokoknya mah total ku ibu. Sumuhun. Tah, aden mangga cenah. Oh, 15.000 ya. Sumuhun. Sumuhun. Sanes 15 periogina. Sumuhun da perjogina mah kawetna mah 20 ya. 20. Pami. Alasan ieu. Teu aya di dieu saya. Aya asal gas ya. Jantan kitu we maksud abdi teh jantan. Ayeuna bade angkat ka mana aden? Bade ka ditu, bade ngangkat mobil. Angkat mobil. Nyaksian. Atuh upami kitu ngiring we mama atuh ka ditu. Saha? Sumuhun mama. Ulah mama. Padahal sareng mama we teh kedah ngederek gerak ku anjeunna we dari pahun. Si eta kabina-bina ka salaki teh bohong. Ieu mah supados nyaksian. Sumuhun. Nyaksian. Oh, jantan mama bade ngiring. Sumuhun. Ulah mama ulah. Naon margina? Margi eta teh mobil ditubruk Munding. Munding. Sumuhun. jantan urusan. Enak upami mama ngiring ka ditu jantan mama oge diangkat saksi. Ku Oh polisi. iya. Ku Diangkat polisi. saksi sumuhun. Itu ngau polisi segala. Sumuhun. Ko mang ngadepan polisi wah power lah. Nun sawias ulah ngiring. Sawias aden. Mangga sung Mak, permisi, Eta advokat. pengintan ingkud kumaha? Ah sawias bade kana ieu we kana becak. Nganggo becak. Mak atuh perles mak. Ke atuh jajapkan mar ka ditu ka payun. Ke atuh keun ku mama. Keun ku mama. Dengekeun ka balik di Tokyo digantian dengekeun. Heeh, kadenge tadi oge.
Tuh, katuh ka mana mama teh? Sanes ieu abdi teh ngalingkeun tulung deui teh Bu. Tulung naon Aden? Upami ibu ngagaduhan simpenan mah Bu, abdi teh bade nambut artos ieu teh. Gimana atuh Aden ibu teh? Atuh sabaraha Bu? 10.000. Ulu? 10.000 teh sabaraha ari Aden boro-boro Aden puluhan ribu. 1.000 ge ibu teh teu boga pisan. Ya upami ibu teu gaduh atuh nambut-nambut ka tetangga gitu. Aden teh kapan nu kamari oge parantos waktosna dibayar. Teu acan keneh. Pokokna mah Bu, ku abdi oge tangtos dibayar. Aya janten totalnya ku ibu. Sambetan abdi ka ibu sabaraha? Sumuhun eta ge percanten ibu oge ka Aden. Kan ari ibuna ieu waktu sayeuna na ieu ibu ti mana atuh? Sanes kangge naon-naon ieu teh Bu. Kangge ongkos abdi teh bade nagihan ieu teh. Ka Haji Tutang. Margi anjeunna teh ngagaduhan sambetan. Ka Aden. Sumuhun 500.000 Bu. Ulu geuning eta seueur. Sumuhun, margi upami abdi ka ditu atuh henteu ngangge kendaraan, repot, capek. Sumuhun sareng teu damang geuning eta. Sumuhun. Itu mama. Kas itu dicai Sumuhun. pancuranna di cowok budak beureun dah situ jadi lila kali teh geuning eta parantos siap Aden bade angkat ke Tah mana ka mama we sugan Aden. Sanes ieu teh mama abdi teh bade nagihan kawit namana. Ieu teh gaduh ongkos ieu teh. iki teh Bade nambut teh upami ngagaduhan simpenan mah. aya duit aya Aya naon segeranya aing ngomong teh naon atuh nu dibikeun? heumeur sabar perjogina Aden Ah teu sabaraha mah 10.000. 10 Oh nyaho 10.000 mana duitna? lain aya keneh Nyong itu si eta ayo eueuh. atuh Upami nambut ka tetangga mana. Enjing digentosan kinten-kinten tabu opat ku abdi. Digentosan. Tetangga we saha? atunya Kasaha we teh samping maneh angul jung bawa. si eta mah samping keur hiji-hijina teh dar ti tadi kasaha atuh serat pisan di dieu mah di sugan si Nyai sugan si ieu Nyi Mariati sugan bogan Awe budakna. nih padio cuk padio lah kedung lain tadi gerak Aden cenah rek nyos deui ayeuna bade nagihan di saha Den Di Haji Tutang mah sabaraha seueur 500.000. tah dengikeun 500.000 cenah 500 Ini datos wawartos eta ge bade nagihan hutang tadu mah meh ka bapa ge ka abdi heula. nya tah ayeuna teh Aden teh bade mios teu gaduh keur ongkos heulaanan iya Aden cenah bade namutna mah ka itu ka emak tapi emak cenah kararesan kosong atuh ka bapak keur kempes sugan ka Nyai mah boga pepernia kepernian Pepernian. nah nya eta Atuh da kamar ieu geuningan pesan 5.000 teh apa can digantian. engke balik di Tokyo digantian dekat 5.000 Aden anu kapungkur supados total we cenah Total. dengikeun Nganggo bon Mar. Pokona mah hutang akang ka Mariati sabaraha puluh ribu digentosan ku akang. tuh Basa pingal teh sabeula pan kungkang dicanak geuningan. Anu 25 gram, 45. 45, 100 gram digantian ku akang. gentosan Den Sumuhun. gentosan dengekeun piaminan tuh Moal seep mobil hiji ngagentosan. bere Aden bere Naon dari mama mending gampangkeun pisan kan bere we. lain apan boga duit sabaraha mah teh Aya 7.000. bikin sok bikin Sabieu 7.000. Teu naon-naon 7.000 ge ari ayam. Sok ka diatu. atuh ganti 3.000 deui mah meureun da engke ge Aden ditageun lah Sumuhun 3.000 pokona mah mama upami hasil nu ti Haji Tutang abdi bade teras angkat ka Tokyo. pada keteras ka Tokyo Sumuhun. gitu Uang sulti Tokyo bumi bongkar gentos janten perdeping. jantan kumaha atuh perkawis ayeuna bade ka Haji Tutang pangideun artos nu 500 teh Sumuhun artos anu 500 teh anu 300 kangge mama. kanggo mama Sumuhun. dengekeun cih 300 tanya 300 keur mama Sumuhun kangge mama anu 200 kangge abdi ongkos ka Tokyo. Ya atuh yung kang ya. Kangge meser tiket. oh semua Enak heula. Oh cukup. Ada yang ngalebihan dari mana? Aya deui eta ge meuli dipetrukeun Cekap. ka kantor. Cukup mama. Milih. Coba cokot dasi akarang. Dasikeun atuh lah urang sasehola. Rapanya make jas teu make dasi. Ah, itu mereunu itu keur diwasrei keneh nya Den anu itu mah diwarsrei. tuh diwasrei cenah diwasrei eta Aden cekap artosna Cekap. Upami mama ngagaduhan atuh bade nambihan. sanes bili aya langsung sama mama Dah lu bingung we kana leuwih duit teh. Ya ya tuh aku. Jangokeun ku Mariati. Nah, pamakekeun. tah kitu tah kitu Akang masuk oh rada. kitu Aku dari make dasi sorangan. aduh ulah tarik teuing atuh Kencang teuing ya. Ah, teh. Tarik deui. Bu, permisi mama. jajapan
Ulah hilap mama. Upami henteu aya Haji Tutang, Oh, kumaha we ka ditu? kaji itu tak. Sumuhun. Kapan tak terang adresna. Oh, iya adresnya ieu. Tah ieu adresna. Oh, sumung. Ternu. Dah teu bisa maca. Tagih ku mama. Sumung. Nya, upami anjeunna molotot mah tambili nggak perlu. Ulu? Di warang abdi Raden Kusuma gitu. Ai. Mangga, mangga. Mangga. Sing salamet aden eta panginten sampean. Aduh, ingkud-ingkudan. Segera cager nurus tunjung tamu ding teh nya. Waalaikumsalam. Tamu. Ai, Pak Haji. Lagi. Mangga. Mar, cai mar. Carios nih lah, tengah repot lah. Sarek saha? Sakieu depan. Kumaha? Barudak mal di lembur we, bumen. Mek tilu sasi. Sumuhun. Alah, Lain mani istuning eta mah bet. So. Teuingeun mani asa nyeri hate da kuring mah tuh. sumuh. Ngan aya bejana we ti batur cenah pajah tas hajat mani eak-eakan raramean cenah. Ha, Mulung minantu cenah kitu. Den Kusuma. Saha? Minantu Deden Kusuma gaduh perusahaan servis mobil. Nu ayeuna teh. Sumuhun. Malihanan atuh sapalihna barabadan kulan. Sapalih servis teh. Sapali servis barabadan. Sumuhun. Ai barabadan teh sanes ical galih bangsa uyah tarasi. Sumuhun. Udah sakantenan sareng lotek, rujak, sareng teh di dinya. Masya Allah. Maksudna mah kieu supados anu nyervis mobil teh upami kaprayogian ngagalih tarasi sareng uyah teh dan ieu. Sakantenan. Sakantenan gitu. Alah pinter kalau Eta resah mah ahli usaha gitu mah. Jadi artos teh mah kanu sanes eta mah. Malihana sanes di dia wungkul. Di mana? Ari cabang nama sumun dia mah di Etang Alit. Magi So. ari Ibu Rahmana mah di Tokyo. Di mana? Di Tokyo kulan. Masya Allah. Di Tokyo. Tokyo. Sumuhun. Malihanan upami bade ngintun mobil teh, ngintun modal gitu. Tarang ngintun artos. Mobil we 3, 2. Di ditu teh. Sumuhun dikintun ka dieu. Malih bilih bade peryogi mobil teh ka abdi we ka dieu. Nya teh mah alhamdulillah halus milik. Nya. Disep. Mana. Teh disangka bener itu teh mah. Milik Lah. aku mah kerasaning pangeran Gitu ini teh. sakara-kara. Ngan nyaeta tuh kahayang teh upaminya teh mah. Ieu we geurakeun mah bet ieu. Imah ieu lah. Iya. Isin Ieu atuh teh ngalami deui 3 tingkat. tilu tingkat. Sumuh direncanakeun ku pun anak mun ku Den Kusuma. Hmm. Mariana di Rupina sebelahna ge tempat ieu kandang mobil. Kandang garasi. Garasi mobil. Gue atau ai minantu miliuner kitu piraku imah doyong ge diantepan isin. Name sapari? Name diganyel. Nyata ieu teh nempok, Bu, situ mah diganjal Sum. segitu jeung kitu geuningan di. Eta teh margi di Tokyo mah teu aya. Bumi doyong diganyel ku abi teh aya. Janten ieu mah di dieu etang-etang kanggo pameran Rupina. Oh, gitu. Kanggo sementawis. Oh. Alah. Ai ayeuna nuju ka mana Kang? Name teh tebang. Neme teh bade angkat. So. Sakantenan nagihan gitu. Gaduh, anjeunna teh sametan 500 nyambetkeun artos 500.000. Oh, aya nu kaguan sametan ka anjeunna 500.000. Haji Tutang kulan jenenganna teh. Kulan? Haji Tutang. Keke. Haji Tutang mah da kuring. Sanes Haji Tutang ya. Aya deui. Oh, aya deui. Sumuhun. Gitu. Gitu. Malihanan atuh anu ieu teh bade ti ditu teh tandagih teh teras meser raket kula. Meser naon? Bade meser raket gitu. Oh, masih mesereket kanggo badminton. Ih Main sanes. Badminton. Sanes. Ieu karoket. Kanggo naik kapal udara karoket. Karoket. Keke. Karoket. Sumuhun kanggo naik kapal udara. Sanes reket, sanes karoket. Atuh ai kanggo eta mah tiket meureunnan. Tiket meureunnan. Aya oge. Rupina abdi ka kupingna ketungkul. Sumuhun. Aya istuning. Ala istuning. Pisannya. Atuh kanggo salajeng na ieu teh Pak Haji teh rupina prayogi nagih teh ya sanes. Nah, kitu teh ayeuna komo atuh. Anu disebatkeun artos anu kapungkur dianggo ku obet sakitu mah. Teu juru-juruna acan. Insyaallah. Ai di ditu mah perlu So. lantaran artos jalan, Somo. artos digolangkeun. Ai lami-lami teuing macet kan usaha, dan usaha. Tangtos. Ai kitu teh mah era mah bade mun disuruhkeun bade disuruhkeun meureunna. Tak kieu nu bade tamada gitu sa ieu mah mun ayeuna gitu. Mungkin waktu saya saminggu lah mah. Saminggu. Margi pun anak teh da moal di Tokyo teh nyadak mobil ya wungkul. Di ditu teh. Kanggo icalin di dieu. Teras diical di ditu mobil teh kayak kanggo mayar sametan. Gitu. Masya Allah. Sajabina bili ieu mah bili anjeunna hasil marupina ti Pak Haji Tutang. Terus dikintunkeun ka di artosna.
Nyungkeun sarantos saminggu we. Saminggu. Subuhun. Maklum lah. Nya teh sawios-wios saminggu mung panuhun teh dina dugikeun waktosna sing tepat. Insya Atuh meureun aya waktos kuring ka dieu. Subuh. Dina teh ayana we emang Oh, obet teu ka kena, teu kena. ditu. Engke sawios di jalan sareng pun anak pisan ka ditu. Nganggo mobil. Nya eta hoyong sakandaran terang deui. Gitu. Kalau rasan ka dieu teu kasonognya. Aya kanya. Oh sakitu we tuh Bi, permisi Bi. Engke ieu di leuet. Parantos teh bener Kirang sae leueut heula. Mangga. Leueut. Mangga. Jum. Heeh, kamari teh nagih ke ditu ka Obet. Kita lama. Nanti lagi sinapo usahaan tokyo gitu. Man hanya kana teh teu bantrok we teu panggil. Ngan tadi naon jadi hayang serina teh. Heuh, ari minantu aya kasebutna jegud eta imah rek eunyeun diantep wae. Sombongna we wanya. Sombongna luar biasa wah benten pisan sareng kapungkur. Lebih pisan. Hayang nyaho teh siga kumaha aden kusumah teh teh mana teh ketemu nyatea mah gitu. Abdi mah kantos tepang mun harita teh bubuligiran aja nanti lebat kamar. Oh kungsi panggih. Kantos. Oh. Dan baik, tapi da ieu ge manehna ngajanjian saminggu, cenah mungkin 100 saminggu ke terus disangakeun ka ditu cenah kitu. Sumuh. Yang ieu kieu ya anjum ya. Wa teu narima surat teh wa istri. Sumuh. Pandek meuli warung di ditu di Dasik teh. Asik. Jeung tanah deui. Kalau dina surat teh dijelaskeun cenah bisi apa di dieu riweuh mah cenah cuma cenah sira ka ditu cenah ngukur-ngukurna atawa nguruskeunana nu beberesna ka desa di ditu di Tasik gitu. Keun we cenah jadi cenah naon cenah. Jadi mah wayah aja mah ka ditu ka Tasik. Katun ngaruskeun eta na unggul artinya mah. Surat-surat nanti desa, ya surat jual belina. Terus aya kasaluyuan ti wa eta kanggo ical galana gitu. Naon-naon Mun istri. ayo wah mangayunkeun wae da ka hayang wa istri cenah hayang usaha di ditu cenah naon pokona mah komo ye cenah sabelah cenah imah sabelah pake warung jadi halusna komo mun ajum daek mah terus di ditu dan usaha di Tasik dagang naon we ge moal teu payu di ditu mah Ya mudah-mudahan abdi betah di ditu bari hayang terang kumaha kaayaan di ditu ajeuna wa. heeh jeung ieu ulah make isuk pake to deui jum Sumuh. lantaran isukan teh isuk-isuk jam 8 kudu geus siap di kelurahan Sumuh. jadi wayahna pa ieu kene meureunna Oh dinten ayeuna wa. heuh pa ieu Duh mun ditanya waktu pisan wa. tong bawa salin gampang ke disusukeun geus beres di ditu lamun sakirana memang ajum betah di ditu balik deui ka dieu ke nyokot salin Sumuh. Mangga. iya eta mah Sumuh. ieu perluna waktu nguru waktu urang mah jam 8 isukan kudu bisa di kelurahan Sumuh mangga. sok siapkeun atuh Mangga dinten ieu mah. Eta bade eta aya ngabantu aya salin mah hiji mah wa. heeh mah we ada usaha udah Punten. saha Abdi, Pak. gini kata ojoy aduh maning plengles ting Damang, Pak. kaget ya aduh saya istri di arep-arep di kamar ieu da pamana ojoy cete ieu ya pagawean kita budak neangan pukul ribu bae deui bubuhan kumaha ini teh di mana digawe teh Mawin ujung nganggur itu. uluh eta geuning jas teh aya kene wae Mali ka mamanakeun ka udah ke juragan. lain atuh joy mun seuseuh atuh eta mah geus madag lagi kitu dina beuheungna mah geus semu-semu koneng eta jas hideung na bet semu koneng jadi hawuk kitu nya Nu mau ya juragan. Kaya itu sih tapi teh kuat kene dalam mahal Langsung urus we keur we teu dileot ge atuh diseuseuseuh jadi ka tempo aya bersihna langsung
Lain kumaha kira-kira na ieu teh aya pagawean deui ieu. Di mana Juragan? Pan itu tuh kamar tukang tuh jadi kamar. Oh. Suhun. 2 kamar deui. Suhun. Aya waktu kira-kira nanti. Ieu teh kalarasan atuh pamik kitu mah. Hmm. Dan abdi masad ka dieu teh kawitna bade naroskeun kitu bilih aya pada melandi ulah kanu sanes gitu. Ai geus kanyawan kieu mah halus pagaweanana ieu Suhun. mah moal kanu sejen. Kahiji ojoy mah pagaweanana hade, kaduana Suhun. memang ketempuna jujur. Maka mana saja di mana ge di teangan we meureun ku kuring meureunnan. Mun nanging kieu teh Juragan upami abdi cios ngadamel di dieu. Mhm. Abdi teh bade di dieu we saminggu mah. Oh, di dieu. Sumuhun. Ngomong kitu alus. Moal kalembur-lembur. Jeung deui aya unsur kalamur teh da meak-meakeun Sumuhun. ongkos hungkul. Sumuhun. Ai kaperluan teh sabaraha. Kamar tukang teh kitu nya. Sumuhun. Kapra. Cobi abdi bade ningali heula. Mak. Ai mak keur naon atuh cicing we di dinya? Ah, lagi keur naon sidik batur bingung. Lain bantuan boga anak sakieu meuni rariweuh. Ke bantuan naon-naon, bantuan deui wae. Nya grepek pikiran ku mah samping dipak gade KB. Ayeuna boga emas etik-etikeun dijual dibawa. Ayeuna bapak janji kamari rek saminggu cenah mayar hutang. Ayeuna geus liwat 2 poe. Geuningan jelemana ge can nongol-nongol acan. Heeh, na ari emas samping aya keneh nu nyai bayak nu maludes. Nya geus kumaha atuh teh geuningan Kang Kusuma cenah ka Tokyo rek saminggu. Nu sabaraha poe jeung ayeuna? 10 poe atuh geus liwat 2 poe waktuna. Kumaha eta bapak maneh ke mayar hutang sugan ayeuna meureun hasil nginjeman duit deui. Keur mayar kadinya, kadinya bayar. Kadinya bayar kumaha mah teh ayeuna nginjem duit keur mayar hutang. Heeh. Keneh-keneh we boga hutang atuh. Jadi bingung mah ini asa butek ge pikiran, asa jadi jelema nahaon mah ieu mikiran hutang. Nya puguhan Mariati mah meni asa tiga jebrus pisan kana jurang. Ah, Ayeuna mah nyeceuk mama kieu tibatan unyam-unyam bae papagahar atuh bapak nyai gara ku nyai sugan ngagugu. Tamada we kitu ka ditu. nyai mah geus teu asup omong. Isukan 300.000 ditingkat mana ada jeung era di ku tatangga geura kasebutkeun we cenah boga minantu Raden cenah. Ieu mah butut cenah hutang raweuh ipan era mah. Sarua we mah ge kitu da batur teh dang aromongkeun teh marukankeun. Nya nu goreng mah bapa we tungtungna mah da teh cenah diwowoy ku mertuana cenah pajarkeun. Keur mah heueuh di bapak maneh mah meni ulah ngadengekeun si Aden Kusumah teh diomongkeun ku urang teh da mah keukeu eta hate. Aing Mariati mah lamun teu ngaragangan ka mama geus kabur meureunan kesal. sarua ada mah oge ngansieun ku bapak maneh jeung adatna nurus tunyung nyarekan di mana wae daekna. Wah, ayeuna geuning can balik we ya can balik nya. Ini antep. Ane manehanana cenah ka ditu ka dieu mayaran hutang naon urang geuningannya. Tah. Tege gering mah Pak lila-lila mah. Tunggu batukan wae gandeng. Hasil euy dieu lah. Teu hasil. Kumaha nya? Ah teu kumaha mangsa bodo mana dah kami mah tadina ge unyam-inyam di dieu dedeukeutan nu leuletikan di titah ku maneh. Lain kami teh nanyakeun aya di hotel naon teh cenah? Hotel Polos cenah. Tah di holel. Aing ngomong hayang lah aing. Nah, keur kesal ge ai ningali mama ngomong sok jadi hayang seuri Mariati. Seuri we pek wae keun mah di hitung-hitung bodor. Nah, kabina-bina teh ka bapak teh. Banyak. Pek nya sareuri keun wae lah. Boro-boro hasa di kami mikiran hutang. Aduh. Dipikiran ieu kumaha tuh da. Sarua we komo kami mah nu nginyeumna era janji saminggu. Nah, ieu teh aden teh aya halangan naon nya. Susul teu ku maneh. Kemana?
Adi itu kan nagaran. Usul tuh kumane. Kemana? Adi itu kan nagaran. Itu si Eta. Bener ah. Ngomong si cuam caim tepuk gua. Ah, ada keheul ongkoh kami mah. Itu si Eta. Ah, susu kali tuh kumane ka Tokyo. Tokyo na lebah mana maleer Tokyo teh da artinya. Teuing da kami ge teh nyaho. Nya bapak mah itaeun bere. Naon-naon bere ya abdi ge pamajikanna kesal. Nah, maneh teh sentar boga salaki. Sentar sieun teh digantian duit. Nya tuh udah segala rugi ieu mah. Tang tua dah kami oge nya mana capek, pakaian kami beak, samping dipakade ngabruk-bruk. Tumpukeun suratna balik di Tokyo tebusan kabeh. Nah, aya kabina-bina teh teu percaya kabinantu. Itu meureun halanganana buat ting kapalna gering, Tuh, buat ting ya. eueuh ka ditituna kapalna ka dieu nu ka dieu. Wah, eta hutang tak ka haji kumaha? Nya tah kami bingung teh. Tuh nya, loba hutang ala teh manehna oge. Ieu ngan ka Mang Haji Wungkul nu bingung teh kanu sajian mah keun bae geus ditaeunkeun ditanonkeun ku kami. Naon-naon ke naon. Naon Den Kusuma engke uih di Tokyo ngartieun kabeh oge. Ngan kadi tuh kajuragan haji. Nah, ieu nu bingung ya ka juragan haji nu rada gedean ieu 35. Ieu nyeun teh 35.000. nya Nya janji saminggu bapak. janji saminggu ente geus leuwih 3 poe 2 poe meureun. Nya. Naon rebo berarti teh. Nya pokona mah geus 10 poe we janji teh jeung ayeuna. Teh 10 poe atuh nyai ayeuna karek poe naon ieu rebo. Geus leuwih 2 poe cenah perjanjian. Naon ngitung teh teu ceureuh teh icih ama leuwih 2 poe kumaha. Pari jam teh keur poe rebo kamari ieu. Heeh. Rebo ayeuna Ayeuna Sabtu. Sabtu. Rebo jeung Sabtu. Rebo Kamis Jumaah. Sabtu. Nah, karek 4 poe. Geuningan. Ayo tong teh nya ngitungna tina rebo itu pan geus kaliwatan sarebo. Ah, sebab Rebo Kamis Jumaah gitu. Rebo Kamis Jumaah. Sabtu, Rebo Kamis Jumaah. Sabtu Minggu, Nih, Senin, Selasa, Rebo, akhirnya Rebo deui. Ye dasar gua emang kae bos. Ayeuna teh Sabtu. Banding kuliah aing ngomong jeung bapak maneh mah nyi sok bawa teu cereuk. Lain. Kudu nama Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa. Bapak teh kudu geus mayar. Salasa teh tadengekeun tak kudu jower teh. Salasa tah ayeuna Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu tuh. Sapat poe. Nya leuwihna. Jadi geus Buru-buru bayar Tilu meureun nyai 3 poe. Ai Jumaah jeung Sabtu mah. nya Jumaah. meureun pek bae kadinya. Heueuh bener. Rebo Kamis Jumaah Sabtu, Minggu Senin Salasa. Bulak-balik wae. Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu. Tuh 2 poe Ini leuwihna. 2 poe. Cing Sok tuh kumaha tah pepetaheun maneh. bantuan dikit. Kumaha kira-kirana bantuan mah pan aya geus kieu mah pan urang teh kudu hirup kumuh Tuh babarengan. nya ari ayeuna kudu hirup kumuh bebarengan tadi ngajujurung wae di tebak aera kan dasar kana kulit beungeut. Ha itu si eta. Kasalaki. Wah, apa kesal kami mah. Urang geus kieu mah rek kumaha urang teh pira kuda Pak Haji oge meureun uningan. Namanya teu tumari mah. Lah atuh maneh ka ditu tamada ta ieu imah kitu bayarkeun ta kana hutang daekeun teh imah kieu. Maneh we teu ka itu lah. Kan najis teuing maneh nu nganyu kami nu tamada eueuh. Nyai atuh. Tongi era. Komo ji mah era. Lain dibere surat ti mama jempol ti mama jempolan, jempol. Nya je nganterkeun surat jempol we wungkul naon basana. Nya nulis we nyai nulis we bejakeun. Ini ke sarantos gitu. Nya aya ongkosna keur ka ditu. Hah? Kana delman aya ongkosna. Ya, boro-boro. Geus pameh cek kami ge lah mah yang malengpeng we mah. Ari bapak mah pan leumpang moal era, ari Mariati mah era leumpang. Buat nya kitu-kitu teu naon atuh. Ai ararembung mah Mah bahan balehem. Ieu nyeri suku deui urut katut cugak cing atuh salasa urang sing anu bela atuh. Cugak geus 3 bulan ai poe ieu ngadadak karasa deui. Aduh pangakalan. Ieu bingung ti omongna kumaha ngomongna atuh ka ditu ngomongna. Nya kieu we Pak Haji, pan Pak Haji nyebat teh. Pak Haji abdi teh tamada we dak tu kawitna mah bade dibayar teh dinten Salasa kitu kumargi ayeuna minantu abdi teh acan aya wae. Pamengan Kieu lah aya gitu. pamengan. Yanten nyunkeun sarantos we satengah sasih deui mah kitu. Ke di langkungan kitu. Kasaha ngomongna. Ka ditu ka Pak Haji, Masya Allah. Ici aing mah keur mah bingung geura diamak wae nya kudu kumaha atuh. Atuh kesal
da boga duh aing ngomong budak teh tenggelan meureunnan. Heuh si Nyai ieu keur mapagahan kitu ngomong teh. Nya kumaha coba? Kumaha lamun itu cembeureu nanyakeun, ih kuring mah teu nyaho cembeureu jeung mah da nyaho ajang di ayeuna. Ieu nu berat teh ieu. Sumun ai teu aya nyangakeun beheung we abdi mah Sudi kitu. teh ing aya hutang ku beheung. Nyakeun wae da bongan Da bapak. moal tapi ka dipaehan eta mah keur paribasa. Ya, basa, paribasa, menyam sama. Tuh nya mata oge geus mah bener lah. Asal jelema kitu tiba heulana. Teu lain ngomong-ngomongna ieu mah lamun heug aya bahasa ti ditu. Cembeureu teu ngarti, kuring mah tetep kudu dibayar ayeuna. Mun bade nyangakeun sadaya-daya we ayeuna teh naon kitu teh gaduhna naon abdi teh upami ke teuing mah mangga we kitu rorompok. Mikeun ieu mah ieu keun make jiga kieu ge. Ai urang di mana? Ah maksa bodoh di mana teh sugan-sugan di saung rumah. Geus nyangakeun beheung teuk-teukeun ti korogorokeun abdi teh teu aya keur mayar hutang gitu. Nah mereka bina-bina teuing bapak jiga budak leutik Teu lain ka itu mah meureun kudu tamada make drama. Nya Oh, sing sedih ngomongna mah hidup khawatir. Neangan heula Cipanon get ngelah ceurik di ditu. Kitunya kitu atuh teu bae ai teh. Amerik ngabohong we da kumaha atuh ieu jeung aden nah apa menganaon atunya ieu aden Kusuma teh lah. Alah menikah salah ka bapak lah korean di hareupan korean di mah. Nih maneh mah juga nu bogoh he mun boga minantu awe teh mah ka Kusuma. Aing malin kunaon inget kana mobil we pantes. Mobil naon geus kadeuleu kumaha geus kadeuleu kumaha Di mobil teh. Tokyo icina teu ngadenge rek bari mawa mobil ka dieu mobil beureum. Heeh kadenge empan teh kadeuleu. Geus ah ngomong jeung maneh. Cukup tukar ini ah kapuyeungeun we Aya aya di sana eta senata rumpah. Di. Tadi tuh di luar golodok. Innalillahi si eta kumaha mun digusur anjing ha aing mah. Ah. Cil kieu teh. Jong kita buru-buru. Kurunyung datang. Remaja butuh. Aya pagawean, adena we nya kitu Keur nganggur deui manehna teh. Iya kalusan teh. Cenah mamang teh geus bingung kumaha teh si eta teh. Wah ka dieu. Punten. Saha? Saha? Mak kalawet. Saha? Ih, geuning eta. Oh, Cari. cari. Alah, sok ya. Aweus diangge we, Dianggo lah. Sok. Iya, kenging ngepel penginan. Ah, sanaon. Aduh, karasan teh kita ditunggu-tunggu kamari ieu teh. Wae ditebereun aya pecan salase. Rupina aya ka telatan ieu teh abdi teh rada ieu sumun janji saminggu ayeuna parantos langkung 3 dinten begitu. Alah, istu ning kalarasan ieu teh mugi dihapunten we. Eta mah perkawis karidoan manahna mah teu langkung Pak Haji sanes aya janji pribados tepan saminggu.
Ya. Tumali rupina ieu teh pamengan kumun kusumah teh di luar negeri na teh rupina. Ya eta maklum. Sumuhun ieu mah nyuhunkeun sarantos we gitu, nyuhunkeun di tamihan gitu. Waktosna saminggu deui mah gitu. Tamihan kumaha? Sumun di tamihan waktosna gitu supaya kanggo mayar hutang. Apanya gitu selangkung 3 dinten tina perjanjian. Sumuhun aiku kitu teh mah nanging ieu mah percanten tina perkawis karidoan manah Pak Haji gitu. Nyuhunkeun di tamihan we gitu 5 dinten deui mah ngantosan pun anak gitu sumuhun minantu. Den kusumah nuju ka Tokyo. Ya ngarti mubetnya ai cara So. kuring sih emang percaya wae. Rek teu percaya kumaha. Da bongan aya kecap ngobet kitu nya. Sumuhun. Ngan ai tempo deui mah keur kuring mah bingung atuh da duitna duit usaha, duit golang. Sumuhun. Sarojeng beku ai kitu mah atuh. Nyangakeun sadaya-daya atuh kumaha abdi teh nya naon anu dianggo mayar atuh. Janten ai rorompok dat terang ku anjeun atuh rorompok butut panginten. Lain eta kumaha raratan Aden Kusumah teh atuh di Tokyo na teh. Sumuhun ai raratan mah kieu sun. Janten diantawis sauihna ayeuna rupina. Da anjeunna teh uihna teh teh bade sakantenan nyanak mobilna teh 3 rupina. Anu 2 mah bade diical maksad teh gitu. Modal meureun nya. Sumuhun. Kanggo modal kanggo ngadamel itu rorompok di dangdosan. Tan hiji deui mah kanggo pribados gitu pulang anting. Tah sajabina mah aya artos mah nyeta ieu teh ngantos ti Pak Haji Tutang ieu teh. Haji Tutang. Sumuhun anu itu teh ya, muhun. Teu naon, tapi kuring mah kieu we Bang Betnya, heugae. Nanging ieu teh adresna mah ieu kalarasan kamari teh nuju ditaroskeun adresna teh aya. Adres saha? Ades Pak Haji Tutang terus gitu ieu. Da masiehan abdi teu terang macana deui. Ieu sun. Ieu, Sumuhun. geuning ieu. Adres kuring ieu mah. Ieu teh dipapari ti ieu teh cenah aya artos 500.000 cenah aya. Malihana ngantos teh cenah bade di ieu di Sumuhun di Pak Tutang gitu di Haji Tutang saurna teh. Nya ieu mah adres kuring ieu mah. Ngaran kuring, ada alamat kuring geuningan. Ah, ular sanes da nyanggemkeun sanes Haji Tutang ka dieu sanggamana mah. Di mana aya deui Haji Tutang ieu ti kuring. Da kuring mah teu rumah saboga hutang atuh. Ngomong jeung 100.000 kitu. Ieu adres kagungan nah lepatnya anak gitu. Pira aku nu bener ya mau bet ulah ngeureikeun da urang teh lain budak geus kolot ah. Sumuhun aya abdi mah saha jelas yang itu ti punana ti minantu sun. Maparin adresna ya adresna kanggo Pak Haji Tutang. Bilih itu mah cenah sakantenan we. Sukunkeun cenah artos 500.000. Lagi. Mohon tak anu 300 mah cenah kanggo ieu kanggo mama, namun ka pribados teh. Anu 200 mah nya eta kanggo mese roket. Roket nanti kulan. Tiket sumuhun tak eta gitu. Mana kuring mah teu rumah saboga hutang. Rupina lepat masihkeun ieu teh. Lepat masihkeun. Ieu mah jelas adres ngadres kuring, alamat di dieu. Sumuhun. Kuring mah teu rumah saboga hutang 500.000 kitu nya jang. Sumuhun. Ah, si rupina sanes sawios. Cek, Sepradi. Cobi nyuhunkeun kapur heula ka dieu. Ieu Kapur heula. kapur kirang mah. Oh, sia ya. Mohon. Ieu ya teh mulai ya, heditna ya. Yoi. Ya. Kita ya. Sabaraha tadi, sabaraha kaleng deui, sabaraha bungkus deui. Kinten kana 5 bungkus gitu. Hah? 5 bungkus deui kan. 5 bungkus mahi. Sumuhun. Ade, hitung heula. Ke punten kulan. Den. Aden Kusuma geuningan. Ieu teh abdi teh keke. Astagfirullah. Naon ieu teh naon? Ke punten kulan. Ke ieu teh sanes ieu minantu abdi ya Aden Kusuma ieu. Nah, sanes Aden teh ka Tokyo. Naon ieu keke. Naon aya obet itu pada si Ojo itu Kang ngapur di dieu. Is sanes. Ieu mah Den Kusuma. Nah, Den Kusuma di Den Kusuma ieu teh nu gaduh wargi di Tokyo. La ilaha illallah. Si Ojo pan ieu manehna nu ngapur ti heula 2 bulan di dieu manehanana ngapur ayeuna kabeneran deui aya pagawean. Is dah nganggo dasi, nganggo jas, dasi. Jas hideung. Dasi deung. Saseter ya. Muhun. Gimana ya jas ya. Apa ini yang gunduk ke? Ieu jas ieu. Sumuhun eta sumuhun. Tah eta geuning aya tapak beureumna eta tiras kembang takulan. Ai kitu itu saha? Ieu teh Den Kusuma ieu teh minantu. La ilaha illallah. Ya masih Ojo itu Kang ngapur ieu teh jas teh pamere ti kuring persen ti kuring ieu teh. Oh, ame Gusti. Juragan ieu teh permios we abdi bade ka ditu heula. Kela. ulah permios 70. Ai ieu teh ai jenengan teh sanes Den Kusuma
Oh Joy. Itu anu laras Joy, ulah kitu ulah ka bina-bina teuing Joy. Bet jadi kitu. Sumuhun oh Joy. Nah tuh mana make ngaku-ngaku Den Kusuma, pada eta make jas make segala rupa merenya. Punten kulan dan nyangamkeun teh ieu gaduh servis mobil kulan, gaduh toko barabadan cenah sapalih kulan. Da malihanan punten Pak Haji. Ieu teh salarasna mah ieu teh adres teh anjeunna piwarang nagih teh. Anu boga hutang 500.000 teh. Sumuhun. Kurang ajar sia ngawibira ngaran aing sia. Rek nyinoda ngaran aing. Hapunten juragan. Teu gablek otak sia nya sakitu kau ini pikannya teh di bajuan di pakaianan. Serek nyinoda ngaran aing sia. Nu burung sia. Itu si Ojoy. Anak aing dikawinkeun ka sia Ojoy. Bet jadi aing jadi kieu majuburkeun ka Tokyo, mobil 3 sedan, 4 nu bulu hiri segala. Aduh, ampun teuing kumaha ieu Pak Haji, ieu cing Ya jelas saya mah kudu diuruskeun. Kuring teh tengah ngaran kuring di bawa tepugu di bawah kotor. Sadaya-daya we juragan. Sadaya-daya sia 70 sia. Geus puguh si obet bebeakan ku sia harta banana beak anakna dikawinkeun ngaku-ngaku jadi direktur. Aing deh ngaran aing dibawa ku sia. Teu genah urang mah. Mun teu diuruskeun mah. Aduh ampun anas bareto dek dikawinkeun tulus ka anakna Suhairina sia teh Ojoy teh teuing ka aing da teu ngaku teh. Ya aduh Pak Haji panguruskeun atuh pangurus Ya salah urang. Urang ge kaporong salah urang. Kurang taliti. Geus puguh kuring ka babawa deui. Ayeuna mah ya Joy. Bulan. Pasti persoalan dia kuring dibawa berwajib. Lantar maneh geus naon nyinoda ngaran kuring. Sumuhun juragan ari pangemut abdi mah nyuhunkeun bobot pangayon timbang tarajo ti juragan kitu. Ulah dugikeun abdi teh berurusan sareng polisi juragan. Abot 70. Aing hutang geus salaput hulu imah nyebutkeun rek di tingkat 3. Mobil rek nyieun kanang rek nyieun etanana di pikiran imah lurus tuh jeung sia gantian sia. Duit aing kirim ieu nya Pak itu 35.000 gantian ku sia Ojoy ke beda-beda teh. Pak Haji uruskeun atuh Pak Haji. Keun ulah sieun diuruskeun ku kuring. Diuruskeun. Hayu saya minta jeung ayeuna. Ayo sia kurang ajar sia lurus tunjuk Oh, man sia teh di warah. Ojoy ka beda-beda teuing. Si horeng geuning tetela yen salah mah moal pahidi jeung bener. Sanajan bari dibuni-buni, sanajan dipake sumput salindung oge, awal akhirna tang tu bakalna kaboker. Awal akhir tang tu bakalna kanyahoan. Buktina anu karandapan ku si Ojoy. Mung sakitu judulna carios anu kapihatur Mang Obed katipu.
Kate bing
anak cecong kudu bawa palapana cau anak cecong kudu bawa palapana najan jauh tetap sana kudu loba talatana najan jauh tetap sana kudu loba talatana najan jauh tetap sana kudu loba talatana. Neleng nengku, neleng nengku, neleng nengku. Gera gede, gera jangku. Gera gede, gera jangku. Air utun anak indung sing jadi jan manulukung sing jadi jan manulukung Lun paka tungtung cipanak dugi kena babakarna cintana indung kana susah milari pantarna ngalang mah ngalang tungtung cipanak lepas ningas sagarana lepas ningas sagarana melana mah melana indung kana langkung tika salirana langkung tika salirana Gesubuh